Punten. Punten. Mangga. Kumaha Mang Sukma? Aya gas, Mang. Teu aya Mang, nuju langka. Hari si Emang. Lain pahpir, ieu pamajikan keur nyangu beak gasna. Wayahna. Ih, sumuhun, gasna teh nuju kosong. Hah? Aing da kiki tinggal bisa tutup warung barang kene ngalayanan kieu pateun mah. Punten, Mang. Mangga Mang Yunan. Masih rokok, Mang. Mangga Mang Yunan, rokok naon? Mana yang konya Yunan anger maneh main cak dogan batur teh tara punten-punten acan bonge teh. Maneh nu bonge mah maneh. Hah? Kumaha maneh bonge, da maneh mah jabirna kudu dikerok ku beko. Tadi heula ieu aing eping ngomongkeun ka maneh ka dieu. Ieu, hadir. Cicing heula di dieu maneh diuk ieu aing eping ngomongkeun. Sakedeung. Nah. Yunan, kapanyaho meureun maneh oge pamajikan aing teh keur ngejo gasna beak. Aing meuling ka dieu teh kalah ka ditawaran papir. Nyauhun nya, Mang. Sanes Mang Yunan. Da gas mata aya ngan ceuli Mang Sukma dina we meotan. Panya Yunan, cek aing maneh kalah nawaran papir. Bonge maneh mah. Hah? Bonge. Nyawa aing mah lieur. Sukmadi, cek si Mamang teh gasna eueuh, lain nawaran pahpir eueuh. Hah? Bonge sia mah. Eueuh, gas teh eueuh. Ih nya erek atuh. Maneh ngadak-ngadak bager nawaran udun segala rupa ka aing, nya Yunan. Dia lah gas eueuh. Aduh, nyari kumaha ieu aing. Kawas kieu adat ieu lalampahan. Nyatuan moal bisa meureun gas eueuh. Aduh, dekah. Ngahakanan huut wae aing, sieun aing ku tetelo panyakit tok nu puguna mah. Lah lieu rasa teh aing ngomong kitu. Gara-gara si kopi nu kitu mah jadi lalangka segala rupa lagi. Aduh. Aduh, aing mah hari teu mabur ka imah hujan ieu. Hari mabur ngariwatan si Sukma di bonge. Sok kudu we ngobrol sih sama hantu mesti ngambak deui. Pusing rasana deui aing mah. Bang. Ih. Ya saha kara itu? Aya lumpang banget di kurungan panci. Ke. Tapi da dedegan mah jiga si Yunan. Wayah, mana yang punya Yunan? Cada. Kepanggih dipun patut aing mah. Hujan. Kadieu heula kadieu. Aing omongkeun. Hujan. Wayahna saeutik. Aing. Mana yang pancing ngaroni babawa batur meureun. Naha. Kapan maneh tadi di warung nyarita nawaran udud ke aing. Udud basa di warung maneh mengpengker bager. Lain nawaran udud aing mah eueuh, gas teh eueuh. Ih, udud tadi di warung maneh pan keur bager ka aing. Gas, lain udud gas. Gas. Ese aing jeung nu torek mah. Maneh nu bonge mah da lamun di Cina mah geus diparabkeun ka hiu, dipake nguseup singa maneh mah. Hah? Bonge maneh mah. Sungkapannya maneh mah cik aing oge. Jore-jore kana pahpir aya sakitu aing minta rokok, minta udud. Maneh nu bonge mah bonge maneh mah. Aduh, aing maneh teh topi aing kapan eta maneh keur make topi? Bonge maneh mah lain. Wah, bener maneh mah euy, budakna teh nemen. Maneh nu bonge mah. Ya, maneh rek udud mah. Aing balik hujan.
Korek. Ya, Cek balik aing mah hujan. aja dong. Hujan. Aja dong. Aing aya omongin ka maneh. Rek naha. Ya, aing kedar Yunan, bonge, dengekeun nya aing kadenge teu. Maneh kadenge teu naon? Ieu tukang warung. Tadi teh aing rek meuli gas. Ya naha pokna teh kalahar teu bere parkir. Kapan budam? Hah? Abong budak aing mah kadenge hanteu. Maneh kadenge teu tadi lain parkir, gas teh eueuh, gas eueuh. Oh, nya heuh painganeun atuh ari budak mah eta tukang warung teh. Ceuli teh meureun liwar sarua jeung maneh heueuh. Jeung maneh. Jadi lamun ngidul teh mah los ngaler. Ceuli maneh kudu digerorek ku linggis. Hah? Budak maneh mah. Tuh kapan heuh cek aing ge saruana maneh mah aing keur ngomong teh. Budak na maneh mah. Mabur aing mah halus mah. Pusing ku maneh. Ih, ngajedog lah aing pan ngomong can anggeus. Sok diuk heula di dinya maneh mah mana meni wae. Rek naha deui. Ih, tuh main maneh pengertian ka aing. Petita HS. Ya HS aing mah tuh. Ih, poek. Paingan dan kieu. Nah, tuh maneh. Kumaha maneh bonge. Mabur aing malu. Abang mau bonge. Puas ya budak. Puas bonge. Contoh anjing. Aduh, ayo si emang. Iya, pamajikan keur nyangu beakeun gasna wayahna. Lain papir lain. Kurang ngomong, lain papir erek. Lain papir. Nya erek atuh piraku Ngadak-ngadak bager. Nya erek atuh. Tuh kapan ya maneh mah? Cida pisan bongenana teh. Jorde kanu papir. Abong. Tadi mimitina pergi tuh.